Gusti marana mana nih teh. Lalila pisah di titah ku kolot teh. Mana teh badagong pisan, ha? Sanying teh capek aing teh neangan cerita tadi teh. Koplok si buta menyepirakeun wae naon teh ka aing teh. Anjing, Lain nyapirakeun goblok kitu-kitu wae sia mana teh kitu we ka aing jeung kitu nanaon teh kitu. Kitu kumaha ari sia? kapan aing teh jeung si Hatong jauh ka ditu ngalaan cai teh. Bari capek tah mau eta sababaraha ember. Ajang sia eta teh nyeuseuk koplok. Bebangusan anjingnya. Oh gitu. Kitu wae sia teh ka aing teh. Coba ngelawan pisan ka kolot teh. Ulah kitu sia ieu teh kolot, Goblok, Nying. tulikeun tah. Tah kadinya geus garing. Asup teh eta teh. Alah anjing. Aduh. Ari sianya. Keran aing teh. Kemanakeun ieu kursi? Gusti ting ari maranehnya. Ka aing teh ngadoja pisan karo plok mah. Tuh, tong, ngomong naon cenah? Nanaon teh ka aing cenah. Karo blok sia mana naon teh. Pidorakaeun wae. Udah itu, mana nu pidorakaeun mah? Heuh nyangka we ka aing nanaon teh sia mah. Kapan maraneh nu di Naon? titah nage? Heeh geus, ulah loba ngomong aya nama. Geus we saria teh. Jigra dalahar lah ku aing moal dibere dahar da. Anjing, ngomong naon cenah? Lamun sia teu mere dahar ka aing ku aing sia rek didagor ku aing pokona mah. Sok. Aing mah bisa wae sok mumpung sia teu neuleuh ku aing ayeuna sia bisa rek didagor bisa atawa ku aing rek dibanyur lah. Sok da aing mah wani. We mau itu nya sok hese eta teh ku awi. Namun eueuh aing teh sia teh rek minta tulung ka saha? Geus arinit lah ulah ngajerok di dieu. Apa nek bere dahar? Hah? Anjing, geuning eueuhan. Teu ingat teu masak sugan si buta teh ieu teh. Aduh. Kumaha teh aing rek dahar naon ieu ari weuh kieu mah. Geus anu meunang ka si buta dewe urang ka ditu. Hayu. Anjing, bener eueuhan ieu mah. Buta, buta. Buta. Buta, eueuh naon sia di tukang. Masak teh sia. Kuat atuh. Apal teu aing teh ieu teh? Geus lapar ieu teh tadi. Paling ku sia di titah ngalacai. Belegug kitu-kitu wae masak we atuh sorangan. Saria teh geus bararadag nanaon ge masak we sorangan atuh. Terus di ditu nage pan eueuh nanaon di tukang teh. Buatkeun masak atuh aing teh. Aing jeung si Atong geus lapar. Masak we sorangan. Ulah nita-nita wae ka aing atuh saria teh. Pan apa saria teh aing teh teu nampo ieu teh. Nepikeun ka nyeri alah kagegeletan anjing teh saria da ngaganggu wae. Halik ka ditu. Arinit sia marantog. Arinit.